Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun ari ieu eta hiji faidah. Ya juzu menang naon talikut tolaki nyantelkeun tolak kang izki saperti ngamerdekakeun bisyuruti kalawan pirang-pirang syarat. Wala ya juzu jeung teu meunang naon arruju'u ngabolaekeun ngabedokeun pih dina ta'lik qabla wujudis sifati dina samemeh ayana sifat. Wala yaqau jeung teu tumiba itu tolak qabla wujudi syarti dina samemeh ayana syarat. Walau allaqo jeung lamun teu ama nyantelkeun itu si jaod hu kana tolak bipilihi kana pagaweanana eta si jaod syai'an kana hiji perkara. Papaala tuluy migawe wa itu si jaod hu kana syai' nasian barina anu poho li ta'liki kana ta'lek. O jahilan atanapi barina bodo teu nyaho bi annahu kana sanyana itu syai' teh al mu'allaqu alaih eta nu dicantelanana naon alaihi ieu al. Kumaha eta hukumna lam tatluk tah henteu katolak itu si zaujah. Walau allaqo jeung lamun teu ama nyantelkeun si zauj at-talaqo kana tolak ala darbi zaujatihi kana neunggel ka pamajikanna si zauj bi ghairi dzanbin kalawan teu dosa. Pasyamata tuluy nyarekan we. Itu saha pasyammathu tuluy nyarekan si zaujahu ka si zauj. Padoroba tuluy neunggel si zaujha ka zaujah. Maka lam yahnas tah teu katarajang sumpah itu si jaod in sabata lamun tumetep naon zalika itu syammat teh wa ila jeung lamun teu ama henteu ieu in sabata zalika suddiqo tah dibenerkeun itu si zaujah patuhla patuluy dinaon patuhla putuh disumpah wa itu si zaujah. Muhimmatun ari eta hiji anu penting ya juzu meunang naon al istisna unga istisna. Binawi illa ku saumpama lapad illa istisna bisyarti ayyusmi'a kalawan syarat yen meredenge si jaod nafsahu ka dirina jaod. Wa yatasila jeung syaratna deui yen narima antel itu istisna bil adadil malfuzi kana bilangan nu diucapkeun. Katolak tuki salasan ilas nataini seperti contoh lapad tolak tuki salasan ilas nataini. Tolak tu nolak kuringki ka anjeun salasan kalawan tilu tolakan. Ilas nataini kajaba dua tolakan. Takuma eta fayaqau maka tumiba. Itu tolak tolokotan kana sakali tolakan. Au illa wahidatan atawa kecuali hiji. Tolak tuki salasan illa wahidatan. Maka patolak tani ta eta mah tumiba dua tolakan. Walau qala jeung lamun teu mangucap si jaod anti talikun insyaallah. Ya anti ari anjeun talikun eta nu katolak insyaallah mun ngersakakeun sahallah Gusti Allah. Lam tatluk ta eta mah teu katolak itu si zaujah kitu nya. Wa suddiqo jeung dibenerkeun sa mudda'i ikrohin jalmi nu ngaku dipaksa ala tolakin kana tolak. Aw igmain atawa jalmi nu ngaku kana sakalor. Atau diidopatkeun au igma ihalatihi atawa ngaku kana sakalor tingkahna. Ieu si mudda'i aw sabgilisanin atawa kapilepasna lisan ila labdi tolaki kana lapad tolak biyaminihi kalawan sumpahna ieu si mudda'i dibenerkeun teh disumpah ingkana lamun kabuktian sama di eta tempat tina waktu kajadian teh naon qarinatun qarena. Seperti nu dipaksa ka habsin sepertina dibui wa ghairihi jeung lian ti habsin. Dipaksa rek dibui lamun teh mah teu nolak.
Bidakwa kauni dina ngakuna pengakuan kabuktian si mudda'i mukrohan eta nu dipaksa. Wa kamarodin jeung saperti gering ngaku keur sakalor aya korenahna misalna gering. Wa atiyadin jeung kabiasaan sok sakalor. Wa atiyadi sor'in jeung kabiasaan kalengger bidakwa kaunihi dina pengakuan kabuktian si mudda'i mugsyian alaihi eta nu dilenggerkeun saha alaihi itu si mudda'i. Wa kaunismiha jeung saperti kabuktian ngaranna si jaod teh tolian eta ceutoli ngaran pamajikanna toli au toliban atawa ceutolib bidakwa sabiqil lisani dina pengakuan kapilepasna lisan. Eta korenah-korenahna mun aya korenah benerkeun weh nu ngaku kapaksa atau keur sakalor atau kapilepas lisan. Wa ila jeung lamun teu mah teu aya itu korenah, teu aya ingkana samma korinah takun hunaka korinatun teu bukti hunaka di eta tempat naon korinatun korenah pala yusaddaqu maka teu dibenerkeun itu si mudda'i ila biyaminihi kajaba kalawan sumpahna itu si mudda'i. Tatimmatun ari ieu eta hiji panyampurna man ari saha jalma eta qala ngucap si man li zaujatihi ka pamajikan si man ya kafiratu he kafirah muridan barina anu ngamaksud haqiqatal kufri kana hakikatna kufur. Jarotah berjalan piha di eta si zaujah naon ma hukum perkara tuqarraru anu ditetepkeun ma piridati dina murtad. Awi syatma atawa ngamaksud kana syatma nyarekan pala tolako maka teu aya tolak eta tetep. Wakada jeung eta nya kitu deui. Ilam yurid lamun teu ngamaksud ieu si jaod syai'an kana naon-naon li asli baqail ismati karena asal tumetepna diriksa wajriyan zalika syatmi jeung berjalana eta syatmu nyarekan teh kasiron barina loba murodan barina dimaksud bi ku syatmu teh naon kufrun ni'mah kufur nikmat. Parun ari ieu eta hiji cabang. Fi hukmi mutallaqah dina ngajelaskeun hukum anu ditolak bisalasi kalawan 3 kali tolakan. Geus heula.